Yo 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 yo, barudak pagi deui di minggu ceria ye jeung Ipin ngacapruk anu rek ngomongkeun naon teuing tapal nu jelas mah urang ngomongkeun tentang kesehatan eta mah ngopeng minggu identikna jeung rebahan jeung olahraga jeung ulin nya tapi eta mah urang khusus rek ngabahas tentang olahraga geus kolot kieu mah kudu rajin-rajin olahraga karena naon olahraga teh investasi bener kurang play video mimiti aya naon Pin ces iya we permainan legend mah nya ngan anjing teh legend cangcutna murah anjing wah anjing eta era pisan anjing era pisan eta jabanding sungsurikeun eta budak ngeunaheun kitu seri anjing teh anjing eta ti si ibu anjing karek dua cigana aing curiga salah make ieu nu indungna cigana ekspa anjing anjing ngeunah ki anjing budak seri mah cenah maneh mah ngerakeun anjing kade tong lulucat tinggi cenah anjing goblok anjing ieu pingpongnya anjing Pak cik atuh cik aing mah make ieu mun dinu padel mah make tali Pak kan padelnya raketna teh make talinya beurit nganu leungeun ngarah teu ieu mah bolana ngaceleng betna ge ngaceleng anjir si bapa ieu anu disebutnya menipu lawan dan kawan nya dan penonton ieu mah si bapana kegetang ieu anjing nu yeuna katipu anjing da sugan teh moal ngaceleng nya kan urang salut si bapa nu make baju hideung eta fokus kanu bola teu fokus kanu bet anu hibarnya kata kol we anjing telak nih kanu beungeut teu anjing karunya pieu keur rame deui nya olahraga pingpong teh PTM ena loba sih ya bener tapi rata-rata nya geus karolot umur 40-an ka itulah nu lalajo teh anu nicik anjing ieu mah olahraga alat-alat gratisnya nu di taman-tamannya loba pedalan tapi saeueuh kieu jaroroknya anjing jelema teh geus disadiaan ku pemerintah ku ieu gitunya keur olahraga gratis diarancurkeun dipusti-pusti tinggal tapi awakna mah gede badan awakna mah si bapa halus ieu anjing awakna si bapa karena rajin merenya nepikeun ka ruksak sakit tapi cenah lain si bapa ieu nu ngaruksak alat mah nih karunya pokona manfaatkeun lah barudaknya manfaatkeun anu aya alat-alat kieu olahraga di taman-taman enang loba pisan di Bandung mah alat-alat siga kieu manfaatkeun kumaraneh eta keur olahraga mumpung poe minggu ieu ayeuna ieu der geura arinit anjing ka taman entong wah kita nonton heula urang geus beres karek arinit ka taman nah gitu anjing aya naon ieu wah anjing ieu poli naon bolana gede-gede teuing ieu ya kumaha ieu mun nu elehna ieu teh bingung anjing da loba nu mainan ge nyemesna kumaha ese eleh ieu mah nyemesna teu pugu anjing serpen teu pugu ieu teh tuh geus aneh-aneh wae ieu bati kudu kahanapnya daihat teu anjing keras anjing pertandingan keras ieu bati kudu dialungkeun jauh ieu mah sangkan bolana labuh anjing labuh naon labuh kahanap saha ieu nya anjing sadis eta di Bahtiar mah jeung aya anjing mun dek meuli ka dinya teh kacau ye anjing aya naon olahraga naon ieu ye bodak leutiknya kah kieu lamun olahraga minggu pagi nya tunduh keneh diajakan ka lapang ku kolotna teh jang tong sare wae geus aya urang olahraga kira tupa yang lajo Doraemon heula geus hayu cenah anjing ini orang men mah kasarean kan bener tinggal di lapang tuh mulai mah abring-abringan ngudak bolanya sieun ngadon sare anjing kalaman anjing ente kita urang nepi ka sare kieu mah urang mun nyupiran sok nepi ka sare anjing ieu budak karunya cai aing mending kasisikeun sarekeun cik urang mah balik ditulikeun ge ye poli ye jadi gara-gara pindes polinya jadi rame poli teh anjir iya tes nih
kuatnya ieu nya euy. Iai ieu mah euy, soalnya si bola pantulanna teu bener euy. Iai ieu mah iai nya, soalnya pantulan bolana teu puguh anjir. Ye aya pingpong deui ye. Anjing si ibu ieu. Si ibu teh ieu teh ceuk aing tukang sate. Biasa ngageber kan kosong anjing aya sate mah. Ieu kitu ngageber bolana teh. Ampul-ampulan teu puguh we katepak henteu anjing. Ya, aing curiga si ibu emang tukang sate ya tuh. Jadi gerakan ngageber tuh anjing. Katepak teu anjing lapang teh garing heueuh da kaanginan anjing eta mah euy. Anjing si ibu. Bu, fokus bu euy, fokus bola. Cek urang mah emang salah serpena teh euy. Kuna lain ditambageun heula tapi dialungkeun ka luhur bu si ibu mah ieu ditambahkeun. Jadi si ibu mah ingat main bekong eta. Heueuh. Tuh, baiklah tapi teu naon bu. Terus berlatih bu, nepi ka begang. Udah gerak nantinya. Ya, nepi ka begang sih ibu kudu terus berlatih bu. Semangat bu. Bos, hampura bos. Iya euy. Kayaknya mau bisa dagang. Ieu teh alasan ieu teh euy. Kadununganna tuh. Alasan nelpon di kudunungan teh tah gawe meureunnya. Tapi hujan. Naon maksudnya hoream. Alasan nih hujan apa heudak kitu aya poe Minggu mah nya. Kan ngeunana cek urang ge mun terbahan nya olahraga. Si ieu cigana emang anjing keur hoream gawe da keur minggu atuh keur libur dititah gawe kudununganna nyieun we alasan tapi effort pisan deui alasanna mawa baturnya cik anjing nyieun api-api hujan api-api guludug cenah anjing alus ieu ku aing contoh kitu kieu tapi entong anjing hoream mah riweuh anjing nyadiaanna euy ieu nu urang pernah caritakeun nya aya anjing penyewaan cebol euy di IG tapi teu sabanding atuh ieu mah euy. Ieu mah lawan euy teh sabanding nya. Cebol titah ngalawan nu garede euy. Cik kumaha ieu anjing pertandinganna ieu. Anjing ngerinya euy. Ieu mah sabitiseuna euy. Da naon ge nya alo mah maha adilnya min plusnya. Anu leutik aya skillna anjing. Kumaha eta tenangan bebas di kahalangan. Aya keur ngocok eueuh keur najong. Ai nu gede mah aya euy bisa najongnya. Resepnya euy cigana mun aya nu aslina euy, damanya nu asli di dieu ye. Main kieu anjing ngumpulkeunna kumaha nya? Anjing naon ngumpulkeun kumaha? Eta aya urang pernah nempo di IG anjing penyewaan. Ieu lain penyewaan tuh anjing bisi butuh hiburan tah anjing nu kieu ye. Ieu hiburan anjing urang mah lucu anjing. 17-an lah anjing. Kayak nu kieu ye anjing ka panitianya ngarah hiburan ieu mah bener-bener ngahibur euy pasti loba pikasirieun euy. Wah, ieu bener keur SD urang diajar kitu euy, ieu teh sikap naon sih lilin naon euy. Anjing tapi da babari sebenarnya mah euy tapi nanya. Yeun salah guruna teu lain geus nyontohan tapi teu dibantuan ku guruna tuh. Urang keur SD kieu euy. Naon sih olahraga itu anjing pode ieu melak cau aya urang mah. Urang mah nyebut teh melak cau ieu teh. Tapi teuing euy mun bahasa olahragana naonnya ieu cik nu aya apa malah ketik di kolom komen lah. Mang hese sia teh euy mudah sulit mudah anjing naon bahasanya. Ieu si emak kitu. Tahan napas. Anjing bener euy. Tahan napas kudu yakin. Anjing eta ngabeltuk lagi euy. Nyeri anjing eta mah euy. Sebenarnya lain ku teu yakin teuing nya. Ieu mah. Beda anjing curiga urang beda anjing ieu kenteng. Aduh, anjing 2 kali deui tinggal sayang jebleh. Pada laun nya. Anjing lemah. Tuk kitu mah anjing beda jeung nu tadinya euy. Karunya anjing jang latihan deui jang euy. Si Mayu mah emang rada ekstrimnya ieu teh mah gilanya. Si ieu teh si mah gila anjing nu sok anu motor si ieu teh euy. Kentengna ieu mah kenteng rada alus cigana kenteng Jatiwangi anjing ya kenteng Jatiwangi iklan anjing upami anda pergi kenteng Jatiwangi nya ka Jatiwangi we meulina anjing da inget apa di desa di si Bagong di dieu euy mun ieu euy ieu basket ieu ieu aya cara dribble anyar nya ieu Paul mah nya mun di dribble ku bujurnya trapping teh asup anjing trappingnya geura tinggal ke bujur ieu mah euy. Ieu penyanyi dangdut di urang cigana
lihai anjing ngelamun kieu ye mun dribblena ku bujur soalnya aya joget kieu nya si Panji Pragiwaksono tah anjing baheula aya acarana nya acarana 11-12 anjing inget kan orang sekolah lajo soalnya anjing kieu tah boga dribble kieu euy sugan we nepi ieu reakeun ieu urang kasih Panji pasti araeun manehna Panji petualang tapi anjing lain anjing Panji Pragiwaksono ye keur sakola oge nya pes anjing kayang ieu euy ieu paling hese sia euy anjing cek aing mah bener anjing eta kasurna matras anjing matrasna kurang page euy tapi bu ieu mah tah kasih ibu guruna nya kudu menang nilai plus eta salain ti bisa gerakan kayang nanya bisa mindahkeun matras dengan gerakan kayang gitu ya kudu boga nilai plus ya si ieu ya si teteh ya cing bener euy hese sia ieu baheula teh euy tuh soalnya lamun si enak kita ngilu maju eta bisa labu teu jengkang tuh jadi beheung masa euy ning salut tapi urang euy suga jadi atlet senam deh lah anjing wah anjir bah kita yoga cenanya yoga lainnya anjir bener emang kudu kitu mah anjir tapi aing urang salut sebenarnya euy kanu respect lah kanu ke diarajar yoganya karena itu ilmu ke naon sih ketenangannya euy awak sakitu badage lamun geus tenang rileks bisa sih diangkat segitu tah ieu mah can nepi euy kanu tingkatan eta ieu tuh anjing tingali tapi mun urang mah mau milih yoga euy mending ciga tadi we lah anjing catur we aing nu cicing anjing mikir we harade kieu we sieun aing euy sieun ti palitek anjing ieu euy naon ye eta mah asup euy tah ieu mah urang nanya we sugan aya guru ya nu komen di dieu nya ieu mah Pak fungsina olahraga kieu keur naon baheula gitu maksudnya keur urang geus dewasa teh jadi kumaha gitu ieu teh fungsina kapakena kumaha gitu da anjing cai naon nya ieu euy lompat harimau lain anjing lompat harimau lainnya ieu mana ieu mah nu puguh mah meureun ieu mah diajar lamun maneh geus maok jamu atau buah diudag tah kieu lompat pagar anjing gitu diajar kabur ti sakola bisa kan eueuh euy teu teka tempo euy maksudnya geus gedena teh teh fungsina anjing resep euy bae lah nya da budak sakola anjing yeuh euy aya deui yeuh beak nen euy kitu we barudak lah yeuh edisi poe minggunya edisi urang aja ya poe minggu teh ngabahas khusus tentang olahraga ngarah ngamotivasi maraneh jeung urang oge sabenerna mah euy urang ge butuh olahraga euy geus awak naon geus kolot kieu mah euy kudu olahraga teh nya karena olahraga tadi yang kurang sebutkeun investasi anjing ke aya konten naon deui ieu pin ngabahas naon teuing lah ke urang obrolkeun deui ngan nu puguh mah ieu konten olahraga lamun maneh resep urang rek dituluykeun nya barudak selamat berhari Minggu, selamat berolahraga. Pangide jeung Ipin. Ciao. Woo!